Bismillahirrahmanirrahim. Buka kitabna nu gaduh kitab I'anatut Thalibin atanapi Fathul Muin. Urang ngadarasnya ngalanjutkeun hanca nu kamari. Halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Nyarioskeun perkawis muhtasor. Ari muhtasor teh saur kamari qalla labduhu wa kasura maknahu. Huwa ari itu pikih. Huwa ari ngaran pikih. Lugotan cek lugot, cek asal bahasa, kosakata. Al-fahmu eta fahmu ngarti, paham. Jadi ngaran pikih cek lugot mah al-fahmu kadar-kadar ngarti. Tapi nu dimaksud mah lain cek lugot, balikta cek istilah. Naon ari ngaran pikih cek istilah? Wal istilahan jeung ari cek istilah, jeung ari ngaran pikih cek istilah. Al ilmu eta ilmu bi ahkami syar'iyatin kana pirang-pirang hukum syariat. Al amaliyati anu bangsa pagawean. Al muktasabu anu dikasab. Min adilatiha tina pirang-pirang dalilna ieu ahkamu syar'iyah. Atap siliyati anu bangsa tafsiliyah. Nu dingaranan ilmu pikih cek istilah mah ilmu bi ahkami syar'iyati al amaliyati muktasabu min adilatiha tafsiliyah pun. Wa istimdaduhu jeung ari panyokotanana ilmu pikih. Istimdad teh dumasar dalilna. Di mana ilmu pikih nyokotna dasar dalilna anggar minal kitabi tina kitab was sunati sareng sunnah hadis wal ijma'i sareng ijma para ulama wal qiyasi sareng qiyas. Jelas. Jadi lain ngan saukur nyandak tina Al-Qur'an jeung hadis, tapi oge nyandak tina ijma jeung qiyas. Jelas. Wa faidatuhu jeung ari buahna ngaji kana ilmu fikih. Aya kitu faedahna ngaji ilmu fikih aya. Nyaeta imtisalu awamirillah ta'ala wajtinabu nawahihi. Wa faidatuhu jeung
ari paedahna ilmu fikih ngaji kana ilmu fikih. Jadi lamun aya jelema geus ngaji kana ilmu fikih bari ngamalkeun kana ilmuna, maka buahna teh imtisalul awamirillah, eta ngalaksanakeun pirang-pirang parentah Allah Ta'ala bari mahaluhur Allah, wajtinabu sareng ngajauhan si jalma nawahihi kana pirang-pirang anu dilarang ku Allah. Matak ieu mah geus jadi pasunatannya. Setiap rek ngajelaskeun hiji pan, ieu teh kan pan ilmuna ilmu fikih, berarti pan nage pan fikih, matak kudu nganyahokeun heula mabade. Inna mabade kuli panin asaro alhadu wal maudu summa samro. Persiapan ngaos pan aya 10, hiji patokan pernahan rejeng buah. Masailun wa nisbatul wa padul wadiun isri ta'adud. Tah tinggal di tengahna. Mabadi ayu ilmun kana hadun wa maudu'un wa goyatun mustamadun. Masailun nisbatu wasmun wa hukmun wa padlu wadiun isrun ta'adu. Lamun ngaji ilmu tauhid sami aya mabadena, ngaos ilmu fikih sami mabade, kedah nganyahokeun mabade anu 10. Sadayana pan ge aya mabade. Ta diantarana saur musonib wa faidatuhu, buah samroh hasil ngaji ilmu fikih teh nyaeta imtisalul awamirillah wajtinabu nawahihi. Bonus ya manya saalit halaman 14 mah. Ala madhabil al imam. Rasanya mudah-mudahan manfaat, barokah, maslahat kanggo nu nyariosna, umumna kanggo sadayana. Wallahu a'lam bishawab.